Sampurasun tepangkeun abdi sareng rerencangan di dieu di kelompok beureum bade mintonkeun sisindiran. Tepangkeun wasta abdi Gabriel Valentino Nababan salaku anu macakeun sisindiran karakitan anu watekna silih asih. Tepangkeun wasta abdi Darius Sandi Pratama salaku nu macakeun sisindiran paparikan anu watekna piwurup. Tepangkeun wasta abdi Amalia Mustika Untari salaku macakeun sisindiran wawang salam. Tepangkeun wasta abdi Hamrar Sidapa salaku nu maca sisindiran wawang salam. Tepangkeun wasta abdi Rika Pazana Pisah salaku nu macakeun sisindiran karakitan nu watekna piwurup. Abdi nu ngawakilan piola kumargi teu leubeut sakola macakeun sisindiran paparikan nu watekna silih asih. Lalaki nu kasep mana deket juburan teu heula urang resep hanya kalna babaturan. Aya ucing jeung anakna diurus ku si Angga kudu getol ibadahna ngarah bisa asup surga. Cilingga kaditu kapaling wetan kamana jalan ka surga kaditu kapanaosan. Reka pasar meuli bahan kadu atah carucukan mun urang hit berehan kudunya lengkap hadean. Pakena dina cepil nu makena ayu ting-ting nyaeta anting. Kenak keur gegeber oyagana kupas kepas nyaeta kipas. Mung sakitu ti kelompok beureum hapunten bilih aya kalepatan. Hatur nuhun.